Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun dia acara dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana karya Adiwian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun deui dongeng Sunda si Bopeng dina carios ngalalana karya Adiwian bagian ke-71. Kacarioskeun. Kaula can kungsi ngadenge jago pelitanding ti tetergalur ngaranna Iwung Bitung. Layang kumitir ngaledek seri, wangun ngaledek kasang haliwungan. Cek guru-guru uing Resi Mahasura ditatar galuh nukat celuk ka awun-awun kakocep ka jana pria nyaeta Sang Manarah alias Jeung Wanara. Ki Balang Terang alias Prabu Bunisora jeung Prabu Sanjaya Haris Dharma minantu Prabu Maharaja Tarusbawa. Ilai ngaku jago, hahaha. Ngimpi ye. Justru kaula sekeseler tingaran nu disebut ku anjeun. Oh hahaha. Montong aku sia waulak. Cek layang kumitir bari mere isyarat ka Sandaka jeung ka Cakrasena. Gancang peruhkeun. Ieu mangkeluk cokot suratna. Sandaka alias manusia landak maju bari pok ngomong, ilaing gancang ka dieu keun eta surat. Mun anjeun mikeun eta surat gancang mabur ti ieu tempat. Kaula moal mikeun ieu surat. Mun aranjeun maksa lengkahan heula mayit kaula. Si atah adol hiat. Sandaka nyebrut bari ngalungkeun paku-paku nu ngagarantel dina cangkengna. Puluhan paku nuju ka sang haliwungan. Sakilat dampaleungeun sang haliwungan dikibaskeun. Paku ting parental ka taneuh. Sandaka ngahulang. Asa teu percaya kana eta kajadian. Kakarek manggihan musuh nu luhung elmuna. Cakrasena ngacorelat bari ngirimkeun pukulan leungeun kosong dibarengan ku ajian 1000 hawa bangke. Palamitra kaum dangu cag dugi ka dieu bagian anu ka-71. Ngahaturkeun nuhun. Mangga wilujeng kantun permios. Palamitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana bagian ke-72 karya Adiwian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Kacarioskeun. Cahaya hideung dina dampaleungeun Cakrasena dibarengan ku bau bangke nu mahabu di eta tempat. Mun nimpa ka jalma biasa geus tangtu ongkek bisa-bisa pingsan. Bubuhan nu araya di eta tempat para jago nu linuhung. Sang haliwungan ngibaskeun kipas kertasna nu aya rajah angka 515. Serbung bau kembang malati ngelehkeun bau bangke tina ajian 1000 hawa bangke. Cahaya biru
tina pasang nirwana ngagulung ajian 1000 bangke nu balukarna ajian hawa 1000 bangke malik nyerang ka Cakrasena alias si beungeut mayit. Kurang ajar, cek Cakrasena bari ngadorongkeun dua leungeunna. Hus, cahaya hideung ngagulung ajian 1000 bangke. Blar blar, Cakrasena kadorong 3 lengkah akibat rongkahna ajian 1000 bangke nu manehna. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayeuna, cag dugi ka dieu dina bagian anu ka-72. Nah, haturkeun nuhun, mangga wilujeng kantun permios.